pilih jang kelangsungan negara tanpa diberena naon jeung menerima ulah pertahankan ulah cilek-cilek aja pengen dimalain ulah jaga sabaraha duit cenah nunggus jadi hayam negeri nunggus jadi sate nunggus jadi ya emang pinarakaeun meureun nama pertahankanlah ulahnya 100 200 tapi orang di naon gitu karena dibenduk ku Allah naon di lembur urang aya kiai hebat tapi teu sasada dina sasadana geus teu ngeunaheun akibat pilkada di lembur urang aya kiai hebat tapi kuari teu sasada dina sasadana teu akibat pilgub di lembur urang geus teu ngeunaheun sasadana biasana mah ditarongton ta manuk teh tapi kuari jelema teu daek nongton pilpres tuh tapi kan ai Gus Dur mah jadi presiden teu nanan sebabnya nama teu ngadahar duit negara hebat amat eta Gus Dur cicing gupak di negara tapi teu ngadahar duit negara urang anu ya lelecehan doang lelecehan nyaos ya lelecehan namanya lelecehan mah budak baheula tah mah ari matas hujan teh eta aya cai ngurucud urang lelecehan hei kita kitu teh lelecehan teh sia lelecehan teh eta budak urang teh nyawa lelecehan ja tilok aya lelecehan jak kuring mah bagus kabeh tuh sebab besi ka jero imah ieu lelecehan kotor padahal mah imahna ge lelecehan ngaranna eta tak ieu kiai saperak dua perak aja lelecehan anggeus boga suara alpiah eueuh lantaran pake lelecehan boga suara Fatul Muin eueuh lantaran pake lelecehan boga suara Jamul Jawame pake lelecehan atuh ta budak nang hese capek mas santai Masya Allah pake lelecehan tungtung nama jadi tiba eta ieu mah urang hirupkeun agama di leungeun si eta melalui alpiah melalui Johar Maknun melalui Jamun melalui Fatul Muin melalui Riyad Takrib ulah pakai lelecehan Masya Allah emang kiai cenah telok dibere tamah rahasia sin saya besok aing ka ayu mah tuh jitu kudu baheula waktu ngabangun masjid pas der pilgub Patriana mawa 2 toronton semen saya ya anu balik panitia kabeh kararieu kok balik henteu cenah kitu rugi bae sia henteu jago kabeh goblok sia atuh 2 toronton teh tuh tanpa pecah belah bahkan datang ka ayeuna Patriana teh pangakrab da jeung seluruh kiai sabanten pangakrab sebab naon cek Patriana geus saya di buku kula kabeh kiai di Banten ketika dibere diterima bahkan loba nu menta catatan kan punyana kan nya urang Banten coba hayang nyaho kiai-kiai ketika nyana nyumbang ka dieu ditolak eta cek dina naon rahasiana kieu kok ditolak teh atuh sugih aing mah je ngalawan nu sugih mah ese kajen kumaha ge ngan bari lalagaan kos kitu na teh bari lalagaan ulah sugih aing mah beneran lain atuh beneran kos kitu ngaran sombong henteu bari lalagaan kan cair tanpa aya naon-naon atuh sugih di mana aing si perusahaan teu boga tanggung ngan urang bari lalagaan sugih si sumbang kan nya ge seuri eueuh masalah tuh ye mun dicaritakeun seputar pilgub pilpres pilkada pilpres ge sabaraha juta henteu aya anu noelan bagus malah anu ngalang ketek segala kan ya teu kudu aya sebab naon ieu engke suara Fatul Muin eueuh suara alpiah eueuh suara Johar Maknun eueuh suara Jamul Jawame eueuh suara Riyad eueuh suara Takrib eueuh ih datang ka paeh aya nu teu bisa magahan ngaji datang ka maot
Ya Allah, kasaksian kurang di zaman Golkar datang ke PAE tuh magahan ngaji nu daekeun kumaha tuh ja sorana tadina lain make hileud make eta kuduna kan suarana make hileud bagus mah manuk nonton make hileud manuk nonton si mau kanyaho eta kos kitu tah nah ieu tuan saya kejadian tuan saya kan hirup agama di leungeun tuan saya lain di zaman tuan saya baik zaman ayeuna hirup agama mendunia tuan saya lain sakadar di Indonesia di Maroko di Mesir geus puguh di Baghdad da sorangan di mancanagara dengan mayoritas Indonesia lantaran di Indonesia loba jelema oh dia di Indonesia pohara tambahan ku Syekh Ahmad Khatib Sambas Naqsabandiyah hiji-hijina cuman di Indonesia Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah dipadukeun Qadiriyah jeung Naqsabandiyah iyalah di Indonesia hirup dicekel ku tuan Syekh teh agama digambarkeun kuru jadi lintuh jore jadi kaset hideung jadi putih tah eta gambaran tinggal urang kuari introspeksi ai agama sih di leungeun aing kumaha jawab dang ke di imam masing-masing jawab nangke ai agama di leungeun aing atuh siana nyekelna kumaha di barengan ku HP segala rupa mah segala ku TV emang kiai ngaharamkeun ka TV teuing mah ka TV teu ngaharamkeun ka HP teu ngaharamkeun ka speaker teu ngaharamkeun ngan ketika urang teu butuh teu hayang tah lamun kitu mah butuh amat teh neuleuh penyanyi karek teh kan sia tah goblok Allah ya teu kudu ngaharamkeun sapeker teu hayang sorangan ketika urang deukeut ngadeukeutkeun diri ka Allah engke bakal boga pikiran nah naonan sih make jeung dihareupeun TV rugi amat fitnah kan ngeunaheun ketika urang ka sapeker teu butuh nah naonan sih make jeung make sapeker sagala itu butuh ketika butuh mangga TV ketika butuh pek baik urang informasi ya informasi Mekah informasi Madinah informasi dan mangga baik HP henteu ngaharamkeun henteu tapi ketika aya butuh atau mangga bae teu butuh naonan sih kan urang pita sapira alat daripada nu ngaharamkeun sapeker aya HP pagede-gede aya TV di kamarna aya yo atuh fitnah tambah kos kitu mah ya Allah tanpa fitnah ibadah ka Allah teh lokal fitnah teu kudu make fitnah-fitnahan pribadi masing-masing dekeutkeun diri ka Gusti Allah melalui keikhlasan masing-masing sok deh ieu mah urusanana urusan sapeker bae teu sasalamat saha nu nitah kula eta ngadenge jelema masih keneh salat di masjid wae sapekeran mantap mah sarua ajeun cek kana naon sarua ajeun naon ka dieu sungut sia ka dieu soekeun sia ku aing parang sana nah ieu fitnah urang iya tuh neuk bangga men ngaharamkeun teu kieu osok nonton TV atuh osok ai di bus naik bus kieu beda mantap jasa rame jah orang baik film action yeay. Nah seperti etalah makin kadieu makin perhitungan hok waktu teh hayang sorangan